sababna setiap ngayakeun kawijakan pasti aya pro sareng kontrana. Da ai manusia mah kitu kakurung urang bangsa jin. Yoh kumaha kulan? Setiap kajelema anu mikareh resep danggang ti nu mikangewa. Aya wae nu mikangewa. Kitu oge setiap kajelema anu mikangewa Leres atuh. da kitu papasangan dunya kulon wetan kidul kaler poek caang halodong hiji awewe lalaki salah jeung bener. Teh kepastian. Terus komo bari jeung urang cicing di puseur dayeuh nagara. Cicing di tengah masyarakat anu memang urang teh tong bujeng hingga ngayakeun program kagiatan sapopoena anu teu aya patula patalina jeung kewajiban nagara urang teh sok disorot ku masyarakat. Puseur paniten atuh. CCTV paparaji wartawan anu sok ngaliput. Doh, leres. Anu memang kadangkala eta teh sok aya ngaganggu jadi hewan gajuan kulantaran keayana krisis kepercayaan ti rahayatna. Teh, leres atuh. Ngan kulantaran urang teh dina lebah nanjeurkeun program teh parantos. Sareuneuh saigel Samiuk dipupuhuan ku salira salaku gunung pangauban sagarana pananggehan hamba-hamba rahayat. Yoh, leres. Jadi pamuntangan balarea Nya. tah di dieu panginten kapayuna sing langkung iatna Langkung ngaronyat. malih ieu layang pangajen anu dipaparin ku salira jaga kakaula oge kakang pati sing jadi titincakan ke urang salarea geusan ngabaj nagara taun ka taun anu bakal kasorang kurang salarea. Leres. Ya. Bagja nu taya papadana kula ngedenge timbalan. Da kitu Gusti. Teh, Nangingnya kecawas-kecewis mah eta aya bae. aya wae. Anu sumpingna ti lawan politik. Leres. Anu datang. Nya. Ya, terus Tinu ngewa. oge ti rahayat-rahayat anu memang celik putih celah herang datang teh kulantaran kaprihatinan dirina. Tina kasungkan kulan. Aya oge anu kitu. Yoh, Numutkeun penelitian-penelitiannya di antara anak itu. Bener. Hasil panalungtikan. Orang salaku ais pangampi rupina. Kumaha carana sangkan leuleus jejer liat tali. Yoh, Pikeun narima naon rupaha saran jeung kritik anu nepi ka negara urang. Yeah. Kitu ye di malan. Tah kitu bulan. leres kulan. Da balik deui kana hukum dina negara urang mapan demokrasi. Bebas leuweut. Ai demokrasi teh nyaeta tiasa menyuarakan sorak di depan Publik. pejabat, tiasa menyuarakan sorak di depan publik. Leres. Engke bakal dipilter jeung dibawa suara mayoritasna dengan suara terbanyak Ya, eta dipoting kulannya. dipoting. Leres. Ya, tah kitu. Ngan Kumaha? balik deui ngeunaan karena paniatan urang. Nah kumaha? Sieun sanes kaula teh mapatahan no kahayam mita ngojay kameri. Sanes kaluluhuran kulannya. Margi salira anu langkung uninga kana lebah tata kelola pamarentah nagara. Teh, ieu. Mung dina lebah dina aturamina dina aturan agama Doh. aya kecap innamal amalu biniat. Teh. Satemena amal-amalan teh kumaha niat. Kumaha paniatan kulannya. Niat urang jadi ais pangampi, niat urang jadi pejabat teh, nah niat pikeun ngaraharjakeun masyarakat, pikeun jadi mediator, pikeun nepikeun aspirasi rahayat atana pisanis. Dah, ieu kulannya. Nah niat urang teh bade babakti ka nagri atana babati ka nagri. Eta. Ka ieu Leres. panginten tina sawatara program anu dicanangkeun eta sae pisan. Doh. Katawis ku kaula meureun niatna ge tangtu pikeun babakti ka nagri. Nya. Ngan ai kanamian ais pangampi di nagri teh Kumaha? apan sanes urang tiluan wungkul tapi seueur oge aya malah nepi ka ribuan. Doh. Bo di tiap-tiap daerah
nya. Bot di tiap-tiap kecamatan desa luhurna urang selaku puseur dayeuh Yo, leres. anu kadangkala pagawe urang oge sok aya anu jadi oknumna Aya oknum anu oknumna teh kadang-kadang sok ngabalerang ka urang salarea nya. Jeung sok dileuwih. sababnya kitu teh kadang ningali hiji masalah teh neumeulekeunna ka salarea bari jeung anu ngayakeun tindakan teh saurang Leres kulan. udah gitu tuh bisa diijir kurang teu tiasa Tetiasa. ya nu matak dina lebah dieu dina narima kritik jeung saran ulah nu peka alergi Nya. sing jadi lalap keur urang salarea malah manar pikeun jadi evaluasi jeung penilaian ka hareupna ya Keur ngawang. kitu anggap we vitamin lebah dinya mah nya nya atuh Anggap hiji obat. Obat we kulan. margi rahayat ayeuna parantos kritis Yo, leres. kritisna ayat rek teu kritis kumaha atuh ayeuna mah kulantaran media di mana di meni tos aya Nya saranana anu teu mahna informasi babari pisan dipilani gampang diaksesna leres. tina sabagian media-media informasi sok nemongkeun mana nu hade mana nu goreng ngeunaan kagiatan Leres. leheung basa di nu hade mah teu kudu dicaturkeun tah dina gorengna anu urang salarea Ya gini. Da eta. iya bener kitu kulantaran ayana kejadian oknum anu masih diharudum anasir anu masih kani balewiri anu ngabalukarkeun urang kaciwit kulit ka bawah daging tak ieu anu kudu urang ditindak Leres. ditindak tegas teh dihukum anu samisdina Nya. margi naon Cobi. teu sakedik di negara sejen oknum-oknum anu ngayakeun tindakan ngeruksak Yen makan. jabatanana ngaliwatan janji nu teu bukti kadang-kadang dihukumna teh saeutik Da. saeutik kumaha contoh we sapertina Yo. ayeuna urang korupsi 800 triliun Oh. ai dihukum 2 tahun bari didenda 2 triliun Gini. Kita kudu di apaan sesana teh gede kene eta teh nya atuh. jadi we tungtungna koruptor teh jadi cita-cita kumaha sok bayangkeun ku akang minangka akang ayeuna korupsi 100 miliar ai dihukum 5 tahun didenda we 10 miliar apaan batina 80 miliar salila 10 tahun dihukum teh saha usaha naon anu bisa ngahasilkeun 80 miliar dina 10 tahun Oh, benar. Jengnya. apa ngeunah dipikir-pikir mah Nya atuh. bari jeung dina penjara segala nyampak Dipasilitas. TV mah kamar mah Nya. rek teu nyolok mata bunceli kumaha karahayat mun model kitu aturanna waduh Tigeni. di negara urang di negara batur Di negara Batur eta mah. aya di urang teuing tah kitu Begitu eta teh sakedik nu kitu teh anu bakal jadi kritik kepercayaan masyarakat percaya masyarakat teh bakal jadi krisis itu tina krisis kepercayaan di jelema anu seperti kitu anu teu mahna naon pangwangunan muarek beres-beres Rahayi setiap pangwangunan teh diwangun ku dua unsur hiji pamarentah jeung rahayatna Deh, geni eta. lamun pamarentah jeung rahayatna geus patanggung-tanggung cilaka Bahaya. moal aya sabeungkeutan Madeg sauyunan. apa loba negara nu kitu ya ieu mah pikeun jadi bahaya aya hiji negara sumber daya alamna gede pisan Wah, ngaluya. teu sirikna ngalungkeun rokrak ge jadi Beres. malah cek lagu teh mah bukan lautan tapi kolam susu Nya. ku beunghar-beungharna sumber daya alamna Sugih-sugihna teh kitu. ngan hanyakana di eta nagara najan gede tapi rahayatna loba cicing dina garis kamiskinan Aya dina kamalaran. naon margina margi si horeng ana ditalungtik loba pejabat anu jadi jelema borangan Oh, borangan teh naon borangan teh sieunan sieuna. sieun ku jurig sanes sieun ku uka-uka sanes sieun teu beunghar Sieun. sieun teu lega sawah sieun teu gablek pamajikan geulis Eta
loba kasieun eta bakal tega ngahalalkeun kana sarupacara anu teu mahna teu nyaho duit nagara, teu nyaho duit rahayat, teu nyaho duit bansos, teu nyaho duit PJS dihakan. Boleh diwap bulan. Waduh, gitu. Setelah di dahar bulan. Uyuhan tingtrim mati. Eta nagara nepi ka kitu apa di lalaban? Nya. Anu tungtungna rahayatna krisis, rahayatna dititah kerja bakti nyala lengir. Ya. Dititah gotong royong di popolotot. Tapi datang bantuan ti luhur pahayang-hayang jeung parit parongkodokonto. Pas subuh-subuh we tembok kitu na bulan. Cilaka kaituna. Ya bahaya. Urang salaku pamimpin kudu jadi suri tuladeun anu hade. Kedah jadi contoh. Picontoan keur urang salarea picontoan utawi keur rahayat. Da rahayat ayeuna mah geus teu butuh ku nyarita, butuhna aksi anu nyata. Nya geus teu butuh janji ayeuna mah. Contohna ayeuna kulantaran ayana hiji pejabat biasa rakyat anu di kagiatan teh teu oleh diliput, teu oleh ditenjokeun, karapat-rapat ditempokeun. Transparansi anggaran dibuka-burakeun. Dina pan loba anu resepeunan. Oh ngan aing ngeundeg-eundegna anu geuleuh. Yang tinu ngewa eta mah. Anu kagiridi kulantaran manehna anu sok jongjon korupsi. Ngeunah korupsi eta gitu. Aya nu kitu. Aya tuh. Waduh, kitu. Sok. Da tatap lamun mudah ngeunaan kana hakikatna da urang mah wakil rakyat, sedengkeun wakil rakyat teh meungsina ngawakilkeun naon rupaha kapalai jeung pangabutuh rakyat. Eta Sajajar jeung babu urang teh. sarua jeung bujang. Sajajar jeung TKW. KW sia. Jauh-jauh. Tenaga kerja wanita eta mah muhun. Panolobana mah jadi pembantu, jadi supir, mun di negara batur mah. Tah jajar urang teh sajajar jeung eta. Lain masalah ngahina ieu mah tapi jika angkot naon disebutna profesina sopir. Supir, driver, Ai anu nyupiran pesawat, pilot. Ai nu nyupiran kapal, nakoda. Ai nu nyupiran kereta api, masinis. Sarua jajar nama supir. supir, KBOG. pangkat nama. Da urang oge sarua wakil rahayat teh. Tiga anu keren tapi eusi-eusina urang teh babuna rahayat, bujangna rahayat. Mun ngarti mah. Mun ngeuh maka di Da salah kaprah atuh nalika wakil rakyat dirik imit ka kampung diheong-heong tukang beca di Badung. nya udah Sedangkeun tukang beca teh anu ngilu mayar pajak, anu dina pajak eta teh ngagaji urang sarua jeung dunungan. Galilah hormat apa? nya Hayang dipuja, hayang dipuji, teu saeutik nu kitu. nya Ai datang kudu make karpet merah. Ai datang kudu dibersihan heula itu ieuna. kudu aya penyambutan. Kudu aya udat. Aya. Ya. Kudu aya lengser. Mun ngudag kana prak-prakan seusehanana mun heueuh mah. Mun nya mah kitu. Mun nya mah kitu, ieu mah intermezzo kaula we. Nya Ya, bener maneh bener. Kesang kabat. Ulu isi madu. Oh, atuh marukana. oh nya Matak turun langsung ka rahayat tingali kumaha. kaprihatinana. Belusukan ka rahayat teh kudu unggah poe, kudu geus jadi. Nya ulah usuma. Belusukan ka rahayat teh ulah ukur keur kampanye wungkul keur butuhna ka rahayat, turun ka rahayat. Nya kudu naik unggah bulana. Da salah kapra atuh tempo neangan sora datang ka rahayat. Ai nepi ka ngomong aing rek ngaaspal jalan ieu, ai teu jadi dihancurkeun deui aspal teh. Karpet dicokotan. Aya nu mere karpet masjid ai teu jadi dicokot deui dari karpetna teh. Dia ngomong Enggak beton jangan. gitu. Pajarkeun teh goreng sorana di desa ieu mah kitu. Gitu. Bener. Berarti ibadahna teh lebar. Jadi ibadahna teh sesamet ukur keur dunyana. Sedangkeun panyungkun ti pangeran
Bener. yen dina keterangan sahajik pangeran nyarita ngeunaan keterangan anak dunya gerak perbudak eta jalma anu salilana sujud ka maneh nyatana kadunya hiji eta penyungkun teh Hiji. kadua dunya gerak sujud maneh ka jalma-jalma anu salilana bakti ka kami nyatana ka Allah tah eta pamilih aya di akal mana anu dipake nah anu kahiji nah pangeran mamuan nyiksa jeung ngaganjar ka saku makhluk angin makhluk kudu eling kana siksaan jeung ganjaran disangka Pak Ustad hebat maneh eta nyungkun nyungkun eta mah nya Paingan cicing di Jatinangor man. karimin we salat subuh na nya si kakak abi ngecebrak wae teu nanaon alus jang masukan seundak kaula kitu satele ngarumasakeun hirup bener ampun paralun ieu mah ukur unek-unek nu karasa ku kaula Anu digenggam wae. bari jeung fakta di lapangan kitu da urang mah ayeuna mah Gusti kedah katinggal mana kerahayat nu bener-bener teh heueuh teh mana Nya. anu nya cek nya na lain cek lain teh nu mana Tuh. kitu nuhun patih jeung senopati ngeunaan asupan ngeunaan caritaan anjeun tapi hampura leuwih teu heula ngabahas tilu urang jeung sapoe jeput tapi kudu ngaliwatan rapat musyawarah anu gede sangkan kapetik hasilna ka alabuahna patih lan senopati timbalan laras Gusti ngaula ngondang sampean ka dieu anu aya patula patalina jeung reregedna hate Nu ngaganggu. maksudna kagak teh boga bangsa manusia gaduh tadi Aya geuning tah. cingnya hareup hareup Yo. kaharap senopati jadi kaharap sae mangga Kapayun aden atuh. mara kaya wong wiswano den irang bisa ya mara kaya wong wiswano punten Kang Pek demi irang bisa minta jawaban ti maneh Ya. da maneh mah pamajikan teh nepi boga sabaraha pamajikan teh pamajikan teh 3 abdi teh Aduh. 3 Tilu geuningan. bangsa siluman 2 manusia 1 payu maneh hanya kitu teh we kulan Oh dikersakeun atuh. dai lalaki mah lain masalah beungeut mah nomor 20 Nya. anu kahiji berbicara Ya. Bersilat lidah. speaking Ya. siapa itu bukan dari harta bukan dari muka tetapi dari pendengarannya Ya. maksudnya lamun teh lalaki berromantis Ya. berbahasa na puitis yakin awewe ge eleh tah hatena Pasti bakal luluh bulan ah. kitunya nya Gusti paingan maneh romantis marukana Dan nya. unggal ini teu waleh leungeun pacantel wae abi mah dicekelan wae panangan pamajikan mah Oh dicekel wae. bade ka mall Ya. ku abdi mah dicekelan pananganna bade ka pasar dicekelan pananganna teh romantis lain masalah romantis Masakala dibeli atuh. sia sudah romantis gitu segala dirampit bang Ya. segala dirampit pun bojo mah nya Cepet-cepet mah aman ban. tara dibere HP ku abdi teh nah aduh sok cek kode COD Ah. nya Unggal usik COD. Shopee teh dina keranjang teh 88 plus Oh hei. Eta kulo Nya. dinya. kumaha mun kapencet Ya. geus kurir teh jadi dulur manehna mah kitu leres Geus ngalangan deui. tapi uang sudah ngeunaan kapala selira cik kumaha cik
Cobi. Nah payus ai kahayang mah Gusti satang tung gunung manusia mah aya hakna Nya. bener tapi wangso deui kana lebah jodoh pati bagja cilaka Tah. naon eta teh sanes banda manusia tapi Rusia pangeran manusia mah kadar ikhtiar hasil jeung teu mah mantung anjeunna Nya. Kersa anjeunna. atuh lamun kitu mah meureun walaksana kaula ai perkara eta mah beda deui Nya. maksudna Gusti karaosku salira Tah. Kumaha pula. ai kana mian nikah jeung cinta eta beda tipis tapi jauh Tuh, kumaha. maksudna naon beda tipis tapi jauh teh jiga takdir padahal beda Teh beda. naon ai nikah mah bisa disebutkeun nasib Nya. ari cinta mah takdir Takdir. Tuh. nah urang bisa milih kawin jeung saha-saha wae Nya. jeung nu dititipi ka bogoh ku urang bisa milih kawin jeung saha wae eta mah nasib da bisa dirobah Nasib. Eta mah. tapi ai cinta Teh. teu bisa Teu tiasa. sok jika kaula pamajikan najan manusia cek Gusti geulis teu Nah, coba. anu pekek nya nya kitu teh we jujur we Gusti nya goreng tah cek kaula mah boh geulis Gelis. Cek ukuran salira mah pula. najan saur salira pegeknya gembrot Ya. keur kaula mah selera kaula tah eta datangna cinta teh Tuh, joro-joyna teh tina cinta. benar kaula mah cinta ka manehna Sanajan tepos oge. najan ukuranna lain geulis lajan ukuran lain bodas cek batur tapi keur kaula mah manehna teh aduh Oh. Segala-galana. matak nineung kana hati Ya. deung deleueun lamun teh mah sabulan digawe teu pangi-pangi teh sok inget wae kana sing kayona Eta. nya Karena bau. gitu Karena bau-bau. nya tah ngan kaula teh nampi iber ieu naon bisa gedengeun karaton teh aya hiji desa Oh. di eta desa teh laliwat wae mobil-mobil anu berkelas ka eta tempatna malih platna oge lain plat nagara naon kota urang wae Sanes. kota luar siseueur nama plat B Plat B. Plat Iya. B, plat. datang na ka eta patempatan horeng si mana horeng ada di talungtik aya patar panarosan Aya ahli Torah pula di dieu teh. aya ahli Torah nya panarosan ahli nujum Tuh. Bidangna ilmu. ditaros ku kaula ka pasien-pasienna ya Oh. pasien-pasien anu sumping kata patempatan tina 100% teh 80% na sok hasil Nya. Taraja. nah nanya ka jelema teh leres nah saha jelemana naon teh ngaranna kakasina teh Permana Sidik Tuh. Iya. Pandita Permana Sidik Pandita Permana Sidik leres Teh. kasus naon wae datang ka dinya seueur Teh. anu hayang naik jabatan Ah. anu hayang neangan panglaris Aya. anu hayang payu dagang Ya. nu perjodohan wae aya Karena kejayaan. dong bujeng hingga kitu anu hayang salingkuh muka panggih kuno kolot aya Aya pula. rupa-rupa Iya. Rupi-rupi. tak kumaha urang taros eta jelema urang haturkeun ka ieu patempatan Tuh. atuh susuganan we bisa melang non rupa kapalaya salira sapa munut tiluran sapa nejatina kana Cobi. urang penta kues ngeunaan kapalai manehanana Tuh. ngeunaan kapalai salira nyata mikahayang ka anak raja tapi manusia kasep mancung Tuh. oh mancung ongko iya mungkin pegek lain panona rada sipit tapi kalau Pemunut. pamunut kieu raja ieu Segala hal. bae gue Antur we. antur tah urang taroskeun we cusuganan we manehna Sugana teh nyala. itu rai leres ya lamun kitu wajahna sabaraha lila kadinya
Wah, ojeng lila-lila saja oge muakung sih. nya sakocepat tadinya Mun kana mobil pasti bisi kehalangan ku macet. Nya bisi kehalangan ku pasar malam di Cigarugak. tuh Jadi bade mipir-mipir we kana ojek kulan. Atuh maneh we mau motor teu bisa kana motor ku kana ojek. bisa Teu bisa kana motor henteu kumaha mawar lamun saya mawa ojek. Nyata ke pilu we lah. oh di deptil kulan Atuh terong-terongan kitu mah keun bae teh naon lah. keun bae disebut Nya. cabe-cabean ya Ya. Sok lamun kituna. Sajam. Sabaraha bayaran manehanana? tarifna gitu Tarifna ya, da apa tarifna mah. yo Laroskeun we langsung ka jenisna. nya Nya, supaya raos kulan tapi ieu mah anu terang aula, naon? Ongkos kaituna terang ka ulama. salah ongkos teh Ongkos kana ojekna. nya Nah sabaraha? Karena sajam kadinya ter ojek teh biasanya nyuhunkeun 10 juta. wow eta geuning Oh, naker-naker teh kana ojek 10 juta, lah. Naker-naker teh kana ojek 10 juta. ongkos Cicingna. nya Tenang komisi mah. Aya. Aya meureun. Ya. 10 juta keun. Sok. tuh Ku aing dibayar. Hah? dibayar Oh gitu. Iya, yang ongkosna. Tapi aing mete supaya datang ka dieu tur lamun tea bisa meleng bisa lakieun si nyai hayang naon paribasana di ieu nagara. mal burung di Subadanan Hayang naik jabatan manen di Burung Subadan, hayang gaji naik dibere ku aing. Wah, beres. ya Ayeuna siap mangga. aya kabul ti dulu Kaula bade lupat ayeuna mangsaena. tuh Ngabujengan ka itu. Iya, tapi hasil aing hayang yang nu pasti kulan nu pasti hayang calon mantu anak raja. Mudah nu dihaturanan geus datang, nu disaur geus cunuk, nu diondang geus datang. Hai, Senopati imbalan Gusti ieu jalmana leres ieu. Rupina kulata Sok atuh ngomong kayaknya ngecicing wae. kalah ngabetem Imbalan kades ya motong kena rezeki aing. Omat 10%. Ai, diancam oman ngahaturakeun sembah pangabaktos ka hunyuk pangagung di ieu nagri. Narapati di ieu nagri ngerat ditarima ku diri kula pandita. Sah ngaranna ngaran kaula Permana Sidik. Permana Sidik. Iya, nuhun nepangkeun kula Jayeng Suksara raja negara. tuh Hah? Parantos terang kaula kalebadinya. kauningan Wires salira teh gunung pangauban sagarana hamba rahayat di patempatan. Ajrih ma ajrih kaula teh. Teu wararantun mincak permadani anu sakieu harung harerangna. asa tetegeun kulan Mung kulantaran ieu saurna titah raja panyaur tira piwarang kaula nyaeta dongkap ka ieu patempatan. Nyaeta nampi utusan ti salira tuh aya pikir saeunaon ngeran. Mangga grawaksa balaka Gusti Prabu. tuh cobi Panita timbalan. Kaula boga anak si Nyai Dewi Puspakan Sanawati anu kiwari remaja putri. Gede geus dewasa eukeureu kiwari teh. Anak kaula hiji-hijina nu dipika memet dipika nyaah ku diri kula sorangan. Pandita si Nyai Puspakan Sanawati. Gelis anak kula cantik kulan jajar jeung wangsa manusia da sidikna oge budakna indungna bangsa manusia bangsa manusia timbalan. Tah kula hayang boga cita-cita yen pati-pati meangan pisalakieun si Nyai hayang ka bangsa manusia. tuh Kahiji, kadua hayang beunghar.
Katilu karena raja atau anak raja. Kaopat kaset. Kalima mancung. Kagenep jangkung. Ketujuh jabri. Kedalapan kulitna koneng umyak. Ketujuh Aduh. cicing goblok. Saya mangga. Lain kayang raja nepi kayang sampurna bisa. Aku gitu teh mah wenang da sidik tunggal ubak dibuka tabana manehna. Lores atuh wong Nya. sugih bulan. Jadi maksudna kitu cing pangngelengkeun ngeunaan jodohna anak kula. Bejana sampean teh terus sing madu trahing kusuma titising andana wirih trahing dewa kamanusan lain jelema samanea tapi anjeun jelema anu bisa neropong kana rupaha kejadian anu bakal kahareupna datang. Wah, wacis bulan. Ih nah tiwu kacongo-congona ku amin una parantos gamos kaula mah teu terang naon-naon ulang Itu apa? kaula mah teu tiasa naon-naon Beres. piraku timbalan daek sumpah daek julang ngapa kau Sikat cekek. geuning senapati teu bisa naon-naon ieu mah ha ya ieu mah merendah diri Gusti Ilmu sok kitu sakumaha mun proyek jadi gagal Tal. Tong sok kerakeun taeun teh sok we pambalangkeun ke nya. Tong asa-asa kade. Sik bebas we bulan. Bibita we Gusti ku harga sabaraha gitu. Ya, hayang duit sabaraha sok. Yang naon gitu? Hayang naon dina kala dicumponan. Hah? Sanes eta udagan bisi jadi hewagar keranjeun. Bisi gangguan. Lamun maneh bisa ngejawab naon rupaha kahayang kula pikeun calon mantu miliaran ku aing digolontorkeun duit aing. Dah, gini. Bakal hasil. Tak ngomong gitu. Tuh, 1 miliar teh 10% teh 1 miliar kene mun disalah teh. Mata. 500 juta gitu. Yo, cobi. Bukan mah gede lah. Nya. Omat. Omat kade ulah poho. Janten ieu teh pangmelangkeun, ha? Cik panita. Susugana nih. Ha? Bungakeun hate raja bungakeun. Sugemakeun amuran mah. Hoyong nu pasti atanapi hayang nu pasti. Hayang anu bener. Mangga upami kitu mah mangga. Tuh. Eta heula bada mila sabaraha hargana kitu. Teken heula gitu. Tong ka dipelang daun teh. Nego heula. Nego heula kayaknya isna mangga we eta mah bagian salira. Jar teh. Bae kitu mengeunah tuh aing sebagai manajer bebas bener. Kumaha salira kulana. Upami teh kapala salira kitu kaula bakal nyumponan nanging kaula tadi oge ngawitan. Leres kaula mah jalma teu bisa naon-naon. Ieu mah kanamian kaula mah kabiruyungan jeung kahieuman bangkung bae. Kaleresan dipercaya nyaeta aya wae anu sok Tatama. datang kana ceuli datang kana hate. Ngan dasarna lain dumeh kaula hayang jeung embung, dumeh lain karena wani sok komosieun. Datangna kulantaran kaula siger tengah harumasakeun diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan kabeh oge nu anjeunna hungkul. Tong dakwah, montong dakwah. Lah ceramah. Aing minta supaya jawab, pangmelangkeun. Ya, dia lasih. Hah? Sae mangga. Lajeng ieu sang pandita Tuh, ye. kunyam lambaina mapatkeun jampe anu tangtu. Memang pandita permana sidik jalma anu sacidu metu sakejap nyata anu parantos muka sapah elmuna nganyahokeun kana dirina kitu kayaanana. Sinan ratu mamrat madugya malaras kawat tekaji kami nukel. Sinan ratu mamrat madugya
ia malah aras kawat tekel muli nuhung ilmu muli nuhung ilmu dina mangsa poekeun dadak cahaya dadak sakala aya cahaya anu ngagebrai dina sirahna ieu sang wanita. Tuh, yeung. Nah kalaka cicing wae tingali Senopati. Kunyam-kunyam Gusti jempe heula. Dijemapatkeun. Engkelanan sabar. Sabar we kula. Ya, Tak geuning. digeningan. Tak geuning panditana 1000 wajah Dipati. Aya ba. Omat 2 minggu. Siapa? Digening. Kumaha pandita cik. Hah? Mangga. Kaulah sejang ngawaler kana rupaha patarosan salira. Ngaranna teh saha teh? Tuang putri teh Puspakang Canawati. Puspakang Canawati. Oh aya. Tuh, Nah, kayak abi kalau keur ngobrol jeung gaib. digening. Dijauh interaksi kula. Nya. Tuh. Muhun. Tuh. Oh. Aisyah Jawa. Ya. Konek. Bulan. Sefrekuensi uang. Ya. Ya. Oh nya. 10 miliar kan buru. Cicing atuh cicing. Cingela atuh tong ngaganggu. Ieu nyuhunkeun calon jodoh pikeun putrina. Cing manawi tiasa ngawaler anjeunna. Tuh. Harga kade citari. Nya tarifna kade. Cicing teh motong ngagamahan wae teh teh. Tong newo-newo bae. Aing mah pur murah we ampun. Bodi murah mare juga. Bagja. Iya. Tah kumaha cik bala. Aya keterangan. Tuang putri teh memang leres aya jodona. Hah? Aya jodona? Aya. Digeningan. Ya. Bener timbalan. Timbalan. Yakin si Nyai menang jodoh? Hah? Aing tara jadi abah? Kira jadi apa? Hah? Kira jadi apa? Waduh, tara jadi sahibul bet penginten. Oh, nya. Jadi bener aya jodona? Aya. Saha? Lalaki. Nyanyinya lalaki. Maksud aing saha ngaranna naha manusia naha bangsa siluman Ya. nu jadi jodona nya nu jadi jodona teh leres bangsa manusia leres iya beres nih beres Senopati beres Gusti lah cair. Alamat cair kulanya. Tere dagang projen pun aing Laksana manusia Ya. kasep ai ukuran kasep mah gumantung paningali sewang-sewang Relatif kulanya. nah ai ukuran cekaula kasep cangtang tutik salira tapi ieu maratan ada kasep atau henteu Dah. Buka tawis. nya ukuran kaula bae kumaha kasep Tuh. Pati imbalan yakin jadi imbalan bagja Gusti Senopati beres Gusti lah Oh, cocok siap Gusti kasep manusia raja atau anak raja atau pengusaha ieu teh dikeresakeun teh nyaeta anak raja imbalan anak menang. bangga nu taya papatana beunghar tah di dieu rada misleukna Dah, rada nyarahan kulanya. naha make jeung teu misleuk Kita jeung ai bisa. tapi punten ieu mah urusanana ilmu sanes kaula ieu mah gaib nu nyeritan kumaha
Seun. Tapi apa anak raja? Leres anak raja. Tuh. Nganung hati anak raja boga negara. Mung ieu mah rajana teu boga negara. Dah. Di gedung negara ya dia. Raja teu boga negara. Nya, naon sababna? Sabab ieu teh rajana raja sangsara. Hah? Oh. Nu balik sia timbalan kaulan. Ya. Heureuy da kumaha? Mun tong heureuy si teh. Tong alonya. Yang dibenci goblok. Aduh. Raja sangsara. Kaseplah batin, tapi lahir masih horeng teh geuning goreng patutna naker. Data gini. Ngereret bulan. Wis pangure gandeng goblok sia. Benu. Jadi raja sangsara nyaeta raja pang sangsarana di alam dunia. Kismina. Beungeutna goreng patut. Yo. Henteu mancung irungna buleut jiga terong. Ya. Aduh haji